poek. Euy. Poek. Eta mah mau naon? Mau senjata. Aduh. Senjata tuh eta. Ada dasar eueuh ieu nana yo. Ngobrolnya. Kan iya ya. Mana saya kan. Nah, dirinya sok. Di mana ya? Iya di Pangandaran, si teh apal mah keur ngonten heula ieu, ngonten. Oh, kan kalungkeun di leungit. Kieu nya Pangandaran. Ya. Oh. Ayo ngepoek euy. Hah? Pon. Backlight. Ka dieu yeuh, wow lah backlight mah. Backlight ya? Oh. Saya dah head ieu malah kamerana. Resolusina setting ya eta mah. 720 ya mah. Kudu ngobrolna nih urang. Lahkeun we naon we ieu mah nu penting mah. Ulin guys, nu penting mah ulin. Ulah dieureunnan ulin mah. Ieu urung teh wa. Urung di hirupan geus rada senang. Oh, sok ngalah sok goreng. Sok gorojosan. Pemirsa, ieu nu penting mah ulin we rakyat leutik mah ulin. Jadi ari teu boga kameramen mah kieu mah nu kieu jeung fotoanana bongan Kang Mus mah motona sok hubak-habik. Jadi ngamerana hubak-habik. Nah, ieu mah cicing ku ieu mah wa. Hah? Cicing ku ieu mah. Tah ieu ngamerana teh. Itu di mana Cuangkin viral itu teh? Baraya Kuring itu di daerah tempat Cuangkin viral gitu. Abi mah tos meser sekap sakali lah. Da rakyat mah kudu seueur cici saya jajan we mah. Gitu tah. Tadi geus ngadaharan ieu parutahan. Geus bangsa kepiting, kepan geus meuli kepiting tadi teh jeung Kang Mustafa. Teh mangkuna Cuangkin viral mana-mana? Tuh itu paling ditu tah. Aya Cuangkin viral. Eta di pengkeun abi saha eta? Mana? Ayang naik kuda wa sanaon ya? Kuda wa? Pesimis 15.000. Allah. Ripuh wa ya, mending kena pakai meuli udud. Hah? Mending kena pakai meuli jarum coklat. 15.000 mah. Kela ya nge-select di foto heula. Oh, di foto mah bebas ieu mah. Ron tuh.